Punten Bi, meser. Bi, Bi, Bi. Bibi keur naon? Udah. Naon? Bi, nganjuk mie jeung minyak aya. Aduh, isuk-isuk keneh geus nganjuk. Deng atuh Bi, di imah pisan bea sapuruk-puruk acan, minyak mie saat eueuh, aya ge minyak jarantah aing mah. Ya sakitu pisan, ibi teh ka abi teh. Mah atuh da anjukna oge nah. Hewe nganjuk teh panjang, unggal poe, unggal beurang peuting. Aduh. Udah dibere katir dah. Iya. Nganjuk kade. Bayar heg. Nuhun ya Bi. Manawi ieu mah nya sakantenan atuh namut artos 1 juta weh. Hangge bayar ieu setelah ditur budak abi teu gaduh pisan artos manawi eta mah nya. Manawi. Aduh, boro-boro teh nginjemkeun sakitu mah urang beak modalnya dianjukan di minjem di 1 juta. Ih, ya aya ieu mah nya bisi arek. Ya. Ieu mah saran. Bisi arek minjem ka Neng Emok wae. Mun arek dibere nomerna ya, arek mah. Heuh kitu Bi. Cairna eta teh. Iya aing mah atuh sok wae ayeuna oge urang. Ya, geus dikirimkeun nya tah nomerna heeh. Sok tah langsung juga jug. Rodat we diminjem teh injem ieu duit di ampun. Saha deui wae ieu. Sigana sabah deui wae ieu mah sigana. Aduh. Iloba job kieu euy. Halo? Ieu leres sareng Neng Emok. Mohon leres. Oh, un. Ieu teh abi teh prayogi artos Neng. Kanggo berobat ieu mitoha stroke tos sataun. Astagfirullah. Stroke? Ya Allah Ibu. Kari kintunkeun nya alamatna nya Neng Uhun. Tiasa, panginten tapi kanggo kadinya hungkul mah kanggo surupaya pangintennya sareng abi bade ngadata panginten moal langsung cair. Kedah aya lajeda Bu. Mohon, siap. Sarlokeun we ki abi kadinya nya. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu mah jadi euy meuli iPhone teh euy. Kita sakit. Lumayan euy. Seungit imah loba duit euy. Cair. Berangkat.